Oh, itu satu. Kedai ku HP teh euy anjalna leutik euy. Heh. Sudutna beda jeung ku kamera. Nah, bisa ya support itu sih. Itu meureun tuh nu bersih. Apa dari mereka gunung tuh paling dia apa mana? Hah? Mereka gunung. Paling dia. Paling dia. Berapa ya? Apa lagi lainnya? Oh, terang. Tuh itu sih nu ieu sih nu bersih mah. Naon cenah? Tulisan. Selamat datang. Namanya itu bersih. Kau meureun ieu selamat datang no. Iya. Oh, ieu mah selamat datang ieu meureun. Mau jalan. Hah? Mau jalan. Lain spot ieu tuh. Iya tahu dulu. Heh, boleh lain meureun tempat ieu tuh loba saung soalna. Antara ieu jeung eta teh dua euy. Wah petunjuknya euy. Hah? Wah petunjuk. Tapi nu bersih mah nu itu sih. Nu bersih mah nu itu. Ieu mah ngurubut teuing. Tah nu eta nu bersih mah. Ada kepuncar kayak gini. Tuh nu itu mah itu teuing Kita di urang kaditunya. Di tanah ada. Wah, tanahna ieu leueur. Oh, nu ieu mah bersih. Bisa ngobelanuk sa. Ngobelanuk itu naon? Habis dulu nih.
Luwih gede ti batang-batang na. Memakai salah sebuatnya konten seriusan kamu. Kan Mak. kecil. Nah, saya sekolah dia mah. Enak. Udah langsung naik kata dia mah. Sarwa kamar dia nya. Dukuh. Dukuh lemah sugih. Sebab mah sebab kalem. Iya, wah.
Pak embun. Alah, ras pame bare ka puncak ka dia. Ya terus. Oh, terus ngalangkungan ke Banteh itu. Ya pokoknya lurus saya bang. Karek Puncak. nama pos hiji tadi dinya. Oh. Masih jadi dia kayak lurus deh. Atas di luhur. 2 jam kali itu teh ke puncak teh. Oh, 2 jam. Nya. Duaan baik. 2. Ayo tuh kita Ya, aja. ini om. Tadi om. Yuk. Channelnya naon channelnya kak? Yan dan Doi Jaramah. Jan Doi. Ya. Yuk yang batin. Batin. Sa bari kanan kiri sa tingali eta Aneh. heeh. Urang penasaran cek unggahan di Google we. Dua jam mah enteng atuh. Molorna 3 jam lah. Kiri kanan ya, mana pos hiji. Kiri. Lurus lah. Lurus. Pos hiji. Pos hiji. Lanjut. Mantap, adem, sejuk. Jadi lumayan. Jadi lumayan ieu mah ka Banteh teh. Dinu ieu heula. Leuweungna leuweung baseuh aduh.
Mana? Kita ada tukang kok. Ya. Tapi di mana pan aya budidayana di daerah dia tuh Lin? Heeh. Ini terlalu teduhnya. Hmm? Lebih teduh lah yang kiri mah. Heeh. Dia mah loba manuk sareng manuk. Heeh, tah. Heueur. Ngesang dulu. Hah? Langsung ngesang. Tadi setengah jam. Waduh. Dibelitkeun. Maksud dari tanah kieu. Heueur. Tempat istirahat ya. Pos bayangan 2 ya.
Jalurnya mantap. Ngesang di mah Leur. Oke, ngesang. Semoga foto. Ah, itu dia mah aya suara manuk. Kamari mah jempling. Di Cimungkal. Jalur Cakrawati lumayan. Mana? Iya mah euy. Ngesang euy. Ya. Rasa juga. Biasanya ge Luar biasa. kamari mah. Geus rada luhur ya ka kesana mah ieu mah. Trekna teh asa nanyakan kamari tapi si kasna pohon gede. Hah? Pohon gede anger. Jalur dia mah rame, suara burung. Tuh. Orang di daerah Karumi sok aya wae manuk. Nu kieu. Barijeng can nyaho manukna nu kumaha gitu. Oh. Jadi siga nutur-nutur padahal mah manukna loba. Kurang umbi teh. Aya wae. Aduh. Jalurna euy mah Bagusnya berbelit-belit ininya. dipalitak-palitak aduh. Jalur mobil ini. Jalur. Sejuk. Asri keneh. Sengit kembang kiara. Oh berarti nu bieu teu nepi ka dieu. Tadi Can nepi. pasang kayunya. Sigana di pos hiji mah. Seri. Carina lemah sugih. Itu biasa. Pohon tumbang.
sa leur sa. Aduh. Kumaha ieu euy. Oh, sugan teh ka ditu. Belok. Tertipu tempat istirahat deh baik. Kait euy. Lanjut lah pos 2 di bawah mana? Hah? Jadi pos 2 lah. Jangan betul. Tadi itu bawah langit. Hah? Aya reungitnya. Aduh. Shelter deui wae euy. Lain pos. Pos 2 na mana ya? Aduh, aya derekeun ya. Iya, ngilu.
Lumayan tanyakan tuh ya. Aduh.